Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patebang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh dongeng pangjajab saur kidagarnya. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate nya dongeng aki teh nyarengan ngiringkeun anu nuju siap-siap saur, nu bade ngahanetkeun rencang sangu, nu bade ngabeuleum lauknya, nu bade ngasakan jengkol. Ada napi anu bade megat bisarwiti meser rencang sangu entos asak mangga disarengan saurna ku aki. Sapertos biasa urang ngeureuh deui neraskeun hanca anu katunda lalampahana Sanjaya Galunggung anu nuju lumaku Purwa ka tebeh wetan. Ieu dongeng rek anudang hati Bandung, ayeuna teh nincak bagian sabaraha pamirsa? 127 teka raosnya dikeureuh mah tos 107 likur. Mugi-mugi wae sing sararehat jarak jaguaring kasnya sadayana pamirsa kitu oge nu ngadongengna supados urang tetep riung mungpulung di acara dongeng ngalangkungan tepas Sunda di media YouTube. Mulangkeun katineng pamirsa ka mangsa anu katukang di mana urang kapungkur mah hiburanna manco payunan radio nya ngadangukeun dongeng Sunda. Satajan akid neraskeun hanca dongeng mangga ulah asa-asa nu teu acan subscribe anu nembean manco di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya beja kana HP-na upami akid neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keureuh deui dongengna, urang amparkeun deui sama kabuitan napar samakna. Soraya kolak candilna. Mangga kaparayun sadayana prung. Harita wanci hanet moyan. Hawa seger kabawa ku angin anu ngahiliwir. Karasana matak seger kana badan. Manuk kadenge recet di tatangkalan di sarada patembalan. Cangkurileung jeung sairan silih tembalan. Dipirig jeung dialokan ku jog-jog leuweung. Sanjaya harita keur lempang salse, mapai jalan satapak di sisi jungkrang. Bari tanggah netep ka langit anu bengras tayaling-aling Sanjaya ngahariring laguna durang-duraring sakapanggihna. Aduh, mani endahnya alam teh. Ciptaan Gusti Allah manis sakieu pi kabetaheunana. Teu heran lamun loba jalma hayang panjang umurna. Ngalap ilmu awet ngora jeung panjang umur sangkan meureun umurna bisa ratusan tahun. Kereneng Sanjaya bari terus ngalengka. Sanggeusna papisah jeung tembang salayang pudampal rengat Ki Jama alias Sanupati Pinang Sari Getih Prabu sarta dampar pamujan
Sanjaya teh nuluykeun lelampahanana nuju ka tebeh wetan. Lengkahna Jawara Barang Dewa teh ngadadak ngarandeg di setengahing marga teh jalan pamiarsanya. Sanjaya gancangnya lingker kas satu kangen tangkal kai. Naon anu nyieun Jawara ka mumet urang sadaya ieu teu pupuguh ngeureunkeun lengkahna tuluy nyumput kas satu kangen tangkal kai. Rupana bae si horeng si mana horeng. Tiara hareup teh geuningan aya saurang wanoja anu keur leumpang nuju ka arahna. Eta wanoja teh make pinjung warna wungu anu dirangkep ku jubah bodas. Leungeun katuhunanya kelan tongkat tina kai biasa, panjangna ukur satak-tak si wanoja. Haduh. Geuning. Nah beungeutna mirip pisan jeung sariningrum bebene aing. Gedanang Sanjaya beri panona menclong tengiceup nitenan ka si wanoja. Nya bener. Bangir irungna sarua pisan. Kitu oge bentuk piwirna mani nyeples. Bukna oge digelungkeun ka luhur kawas gelunganana sariningrum. Tapi aing yakin manehna teh lain dulur kembaranna kabogoh aing. Sariningrum mau ukur boga saurang lanceuk awewe nyaeta Batari Ayu anu ayeuna jadi patapa di Gunung Kundalini. Sigana mau ukur kabeneran meureun, kabeneran mirip. Tapi kunaonnya itu manehna naha kawas kitu. Si wanoja teh katempo ku Sanjaya nabrak tangkal leutik tuluy mundur sababaraha lengkah. Saterusna manehna ngalengkah deui bari ngagerakeun tongkatna di hareupeun jajalaneunana. Manehna teh panonna sigana teu ningali alias lolong. Eta tongkat teh lain tongkat pangusir sato tapi pikeun panungtun lengkahna, gerantos Sanjaya deui dina hatena. Prus si wanoja kalah nabrak tangkal sampe. Manehna tuluy memener arah lengkahna sarta ngalengkah deui. Kunaon ayeuna kalah ngalengkah nuju ka bibir jungkrang. Wah, itu geura cilaka. Sanjaya langsung ngalebat lir kilat, manehna gancang nyamber awakna si wanoja di jubah bodas anu rek nuju kana jungkrang. Lepaskeun kuring, kuring ulah digadabah, ulah tuh lepaskeun kuring. Si wanoja jejeritan. Saha anu rek ngagadabah anjeun? Sentak Sanjaya sanggeusna nurunkeun si wanoja di handapeun hiji tangkal. Nah geuning anjeun nangkep sarta mawa lumpat kuring. Kuring teh nyalametkeun anjeun. Anjeun meh bae ngagebrus ka jungkrang nyai. Jungkrang? Mana jungkrang? Di mana jungkrang? Cek si wanoja bari culang cileung sarta tongkatna teh digerak-gerakeun ka hareup. Plok bae tongkatna keuna pisan kana beungeut Sanjaya. Nanaonan anjeun teh? Beungeut bahatur disodok-sodok ku kai. Emangna baham kuring teh liang belut? Hampura kuringnya teu hafal tongkat kuring keuna kana baham anjeun. Si wanoja kalah seuri nyieun Sanjaya jadi manyun. Tapi saterusna Sanjaya teh ngarasa karunya kana kaayaan si wanoja anu bener-bener henteu bisa nempo. Karunya manehna bener-bener lolong geureunteu sate Sanjaya. Pikeun ngayakinkeun hatena Sanjaya teh rada dongko sangkan beungeutna teh sajajar jeung beungeut si wanoja. Tuluy Sanjaya teh ngadeukeutkeun beungeutna ka beungeut si wanoja. Panon si wanoja teh beunta, bentukna buleud herang katempo endah. Tapi sawaktu Sanjaya ngagerakeun beungeutna ka kenca jeung ka katuhu, bola panon si wanoja teh teu milu gerak saeutik ge pikeun nuturkeun. Leungeun Sanjaya dideukeutkeun kana panon si wanoja tuluy digerak-gerakeun. Panon si wanoja teh teu milu gerak. Sanjaya lalaunan pindah ka sagigireun si wanoja. Si wanoja nyarita seolah-olah ngerasa Sanjaya aya di hareupeunana. Naonan dilakukeun ku anjeun di hareupeun kuring? Anjeun keur netep kuringnya. Kuring digigireun anjeun nyai, walon Sanjaya. Oh, si wanoja era sorangan.
Gancang Malik kagigir, netep ku sorot panonna anu datar. Anjeun mah baong, kunaon pindah kagigir teu nyarita heula ka kuring. Hampura, kuring teu apa lamun anjeun teh lolong. Naon? Si Wanoja nyentak bari gancang nangtung. Ngeunah bae nyebut kuring lolong, kuring lain Wanoja lolong. Halah, geuning, manehna kasinggung. Pikir Sanjaya. Sanjaya pindah ke satu kangen si Wanoja, tapi si Wanoja masih nyarekan Sanjaya bari curugna tutunjuk ke hareupeunana. Ulah sangeunahna nuduh kitu. Urang buktikeun bae ku cara ngadu jurus yuk. Saha nu eleh engke kuring atau anjeun? Cek si Wanoja bari curugna bentik nunjuk ke hareup. Kuring mah di satu kangen anjeun nyai, cek Sanjaya. Wanoja anu jadi galak eta Gancang Malik. Kuring nyaho anjeun aya di satu kangen kuring? Tadi mah kuring keur horea muterkeun awak nyaho. Si Wanoja nyentak deui Sanjaya nahan hayang sirina, sirahna ditungkulkeun. Hampura caritaan kuring bieu lamun nyigeung kana perasaan anjeun, cek Sanjaya. Kuring teu kasinggung, kuring mau kuring ngingetkeun ka anjeun, lamun kuring teh lain Wanoja lolong. Nya anjeun lain Wanoja lolong. Sebenarnya tadi ge kuring teh nempo aya jungkrang di belah ditu, manehna teh nunjuk ke belah wetan ku tongkatna. Kuring teh ngahaja ka dinya rek nempo sakumaha jerona eta jungkrang. Lain nyasa brek terjun ke jero eta jungkrang. Si Wanoja nunjuk deui ke belah wetan. Jungkrang mah aya di kulon nyai, lainna aya di wetan. Anjeun teh salah nunjuk. Memang ngahaja. Si Wanoja masih tetap kekeh. Kuring ngahaja nguji anjeun masih hafal teu arah mata angin. Nyatana geuning anjeun teh masih bisa ngabedakeun mana wetan mana kulon. Sabenerna mah Sanjaya teh hayang ngagak-gak seuri, tapi sieun nyigeung kana perasaan si Wanoja. Engkena si Wanoja bakal leuwih ambek. Nyahirna mah Sanjaya teh ukur nungkup bibirna, bari awakna oyag-oyagan, seuri bari eueuh soraan. Geus lolong tapi kekeh ngaku teu lolong. Sigana manehna ngarasa era meureun disebutkeun Wanoja lolong. Leuwih hade aing teu nyinggung-nyinggung deui ngeunaan lolong eta. Gerantos Sanjaya dina hatena. Nah kuring meunang tumanya, saha ngaran nyai, ti mana asal nyai, sarta rek mana tujuan nyai teh. Lamun tumanya teh ulah borongan kitu atuh. Kuring bingung ngawalauna, jawab si Wanoja teh sosorongot kawas tadi. Sigana bae manehna teh geus teu pati amek ka Sanjaya. Mun kitu kuring ngenalkeun heula, ngaran kuring teh Sanjaya Galunggung. Cek Sanjaya. Miheulaan ngawanohkeun dirina ka si Wanoja. Nah bener anjeun teh Sanjaya Galunggung. Si Jawara Pedang Dewa teh ya. Si Wanoja ngagebeg reuas tapi paromana katempo gumira. Bener, kuring Jawara Pedang Dewa. Ngaran kuring teh Sanjaya Galunggung. Walon Sanjaya. Bohong meureun. Coba kuring nempo beungeut anjeun. Si Wanoja maju salengkah. Leungeunna ngarampaan beungeut Sanjaya. Dada Sanjaya oge dirampaan, tak tuluy tepi kana leungeunna. Sanjaya ngantep kitu bae sabab ngamaklum kana kakurangan si Wanoja. Bener pisan. Kuring bener Jawara Pedang Dewa lain. Anjeun bener-bener kasep. Tapi na cantang tu anjeun teh Jawara Pedang Dewa. Cek beja anu kadenge ku kuring. Jawara Pedang Dewa mah ka mamana ge sok mawa pedang. Tapi kunaon pedang anjeun teh mani leutik jeung hipu kieu. His, nu dicekal ku anjeun mah eta mah curug kuring, lain pedang kuring. Sanjaya kesal curugna tita tadi diome diramasan ku leungeun si Wanoja.
Ari pedang anjeun mana? Aya. Coba tunjukkan ka kuring, sangkan kuring yakin lamun anjeun teh bener-bener jawara pedang dewa. Sanjaya sabenerna mah setengah hate pikeun nembongkeun pedangna. Tapi ku sabab ngarasa karunya jeung dipikirna si Wanoja lolong teh da moal ngabahayakeun. Nyantuk nama Sanjaya teh ngaluarkeun pedangna tina endong ajaib beringit kancana. Pedang dikaluarkeun jeung sarangkana sarta tetep dicekel ku leungeun Sanjaya sanajan diasongkeun pedang teh ka leungeun si Wanoja. Ieu pedang kuring ye. Si Wanoja lolong teh ngarampan pedang digagang disasar tapi katungtung pedang. Oh, nyatana impian kuring teh ngawujud ayeuna. Anjeun bener jawara pedang dewa Sanjaya galunggung. Aduh, gumbira pisan kuring panggih jeung anjeun Sanjaya. Si Wanoja siri gumbira bari tetep nyakelan leungeun Sanjaya. Sigana anjeun geus lila nya hayang papanggih jeung kuring. Nya, kitu memang kuring geus lila pisan hayang papanggih jeung anjeun. Hate ieu teh terus kumejot bae hayang papanggih jeung anjeun Sanjaya. Tapi sakitu lila nangan saukur lamunan. Teu nyangka pisan ayeuna jadi kenyataan. Kuring bisa papanggih jeung anjeun. Kumaha tadina? Anjeun teu boga kahayang gitu tapi teu pernah nempopan ka kuring. Pamohalan aya jalma sono ka jalma sejen tapi can pernah papanggih. Memang kuring teh can pernah nempo anjeun, tapi kuring pernah ngadenge kesaktian anjeun dina ucapan jalma-jalma jeung tokoh-tokoh dunya pasilatan. Anjeun teh hebat dina ngubaran macam-macam kasakit. Har naon hubunganna jeung kasaktian kuring ngubaran kasakit? Laina anjeun oge katelah tabib getih araknya anu bisa ngamusnahkeun sagala rupa racun jeung wisa. Tah kuring teh miharep anjeun ngubaran kuring sangkan kuring bisa cager deui. Emangna anjeun teh kunaon? Kuring kena ku racun anu nyieun panon kuring. Nyieun panon anjeun jadi lolong? Kuring mah teu lolong. Sentak si Wanoja mimiti kapancing deui amarahna. Racun eta teh teu nyieun kuring lolong, tapi nyababkeun tetempuan kuring kaganggu. Sakabeh anu ditetep ku kuring teh anu katempo ukur hideung, poek. Sigana kuring teh kena ku racun hideung meureun nya. Sanjaya ukur mesem ngadenge kitu teh. Tapi manehna teu wani ngadasak si Wanoja sangkan ngaku kalolonganna eta. Malah mah Sanjaya ngadukung kana pamanggihna si Wanoja ku cara nyarita. Oh, jadi anjeun teh kena ku racun hideung, pantes atuh tetempuan anjeun hideung kabeh. Nya, pika sedihkeun pisan nya. Salila eta racun can bisa diusir tina getih kuring. Salilana tetempuan kuring ngageblek hideung kieu. Matakna kuring menta diubaran ku anjeun Sanjaya. Lamun anjeun bisa ngubaran kuring, kuring janji bakal nurutkeun sakabeh omongan anjeun. Naon bae anu dipenta ku anjeun, ku kuring bakal dibikeun. Lamun kuring menta anjeun terjun ka jungkrang, kuring bakal terjun ka jungkrang. Asal anjeun nyontohan heula kumaha carana terjun ka jungkrang. Walon si Wanoja bari rada kehe. Sanjaya nyengir sarta ngarasa resep ngaheureuyan si Wanoja. Nah anjeun teh teu kaberatan ngubaran kuring Sanjaya. Henteu, asal anjeun nyebutkeun heula ngaran anjeun saha. Si Wanoja di jubah bodas teh seri era, tapi katempo kempot pipi nu aya dina pipina ku Sanjaya teh jelas katempo. Atuh kontan Sanjaya deg-degan sabab ingat ka saliningrum anu mibana kempot dina pipi lamun keur seri. Aduh, beuki mirip saliningrum. Lamun keur seri, duh, bahaya bisa-bisa aing kagembang ieu manehna lamun carana kawas kieu. Jantung aing mani ratu kieu ieu teh, kerentos Sanjaya dina hatena. Si Wanoja bari tetep nembongkeun seri erana nyarita deui lalaunan.
Ngaran kuring teh teu pati alus. Jalma-jalma menyebut kuring teh Salju Kalana. Salju Kalananya? Alus oge ngaran anjeun. Meh hampir mirip jeung ngaran sobat kuring ti negeri Ringgit Kancana. Anu ngaranna teh Kalana Cinta. Oh, jadi anjeun wawuh jeung adik kuringnya Kalana Cinta. Si Wanoja ngarenjag reuwas. Sanjaya jadi milu reuwas. Jadi anjeun teh lanceuk ti Kalana Cinta telik sandina Ratu Asmaradani eta. Bener, kuring lanceukna. Tapi kuring teu sapaguron jeung adik kuring mah. Sanjaya unggut-unggutan tuluy kabayang rupa saurang wanoja geulis anu make baju kayas bukna ponok kawas lalaki. Kalana Cinta, Sanjaya teh pernah babarengan jeung manehna ngalalakon dina ngarubuhkeun kaangkara murkaan dina carita harita lalakon suling malaikat tea. Sanjaya teh nyangka lamun si Wanoja teh lanceukna Kalana Cinta sabab kagelisanana ukur mirip dina irung jeung bibirna hungkul. Tapi kunaon anjeun katempo leuwih ngora ti Kalana Cinta. Pantesna ge meureun sakuduna anjeun teh adina Kalana Cinta. Cek Sanjaya deui. Kuring teh boga ilmu awet ngora. Umur kuring sabenerna geus 30 taun. 3 taun leuwih kolot ti adik kuring. Oh, pantes daya pikat anjeun teh kuat pisan. Cek Sanjaya bari terus netep sawaregna kana beungeut geulisna Salju Kalana. Mumpung manehna can bisa nempo, pikir Sanjaya. Nah kuring teh bener boga daya pikat. Bikin anjeun jawara pedang dewa, tanya Salju Kalana bari paromana marah mah. Kuring moal ngajawabna sabab eta mah rusia hate kuring. Ayeuna mah leuwih hade urang ngubaran heula kasakit anjeun. Sanjaya sehari tanggal luarkeun kujang oray emas tina endong ajaibna maksudna mah rek ngubaran Salju Kalana ku eta kujang. Pamor kujang huru ngempur ngagebur mancarkeun sinar koneng umyang kawas emas. Cicingnya cek Sanjaya Salju Kalana unggeuk kujang oray emas ditempelkeun kana dua panonna Salju Kalana. Karasa awati seger Sanjaya. Sanjaya tengah waro. Tapi manehna tuluy ngasupkeun deui kujang kana endong Ringgit Kancana. Sedengkeun Salju Kalana ngerecem-ngerecemkeun panonna sababaraha kali. Nah ayeuna teh wanci peuting, tanya si Wanoja. Ayeuna mah wanci beurang Kalana, walon Sanjaya. Tapi nahanya nu katempo ku kuring masih hideung poek. Acan meureun sabar we heula. Si Wanoja geulis terus kekereceman. Aduh, masih ngageblek wae hideung Sanjaya. Sanjaya ngahulang hatena ngarasa ham-ham. Keur kitu ngadadak Salju Kalana ngablesat ka luhur ngareuwaskeun Sanjaya. Blesat. Di luhur Salju Kalana salto sakali. Sawaktu salto leungeunna teh ngolebat ka arah handap, hutep kalayang jeleg. Salju Kalana turun ka handap kawas ratus salju anu turun ti puncak gunung. Sabab jubahna nu bodas eta dijieun tina kain sutra teh kekelebetan katiup angin. Leungeun kencana anu teu nyeklan tongkat ngangkat ka hareup bari ngeupel. Keupelan leungeunna teh disodorkeun ka Sanjaya bari dibuka lalaunan. Sanjaya ukur olohok can ngarti naon maksud si Wanoja. Panon Sanjaya teu ngiceup nempo neuteup kana dua jarum hideung nu aya dina dampaleungeun Salju Kalana anu disodorkeun ka dirina. Jarum naon eta Kalana? Tanya Sanjaya. Jalma nu ngagunakeun ieu jarum racun pikeun narajang ka urang. Teuing kuring atawa anjeun sasarana mah nu jelas
kuring kaburu newak eta jarum samemehkeun kana awak urang. Walon salju kalana. Sanjaya ngahulang bari kerung panonna neuteup kadua jarum hideung bari hatena ngabatin. Luhur oge geuning elmuna ieu awewe teh. Aing bae anu panonna bener ieu teh teu nempo kana gerakan eta jarum, tapi manehna anu lolong. Bisa apal sata bisa newak eta jarum. Aing kata jikana elmuna. Manehna nempo ngagunakeun panon batina. Hartina panon batina teh seukeut pisan. Ngaleuwihan tina panon lahir manusia. Salju kalana ngadengdekeun sirahna kawas anu keur ngadedengekeun sora anu jauh. Bari teu neuteup ka Sanjaya, salju kalana nyarita lalaunan. Aya jalma sejen di satukang tanggal kai di tukangan kuring. Sanjaya gancang ngagunakeun ilmu lacak jantungna. Bener bae aya keketegan jajantung jalma sejen. Salian ti keketeganana jajantungna sorangan jeung keketeganana jajantungna salju kalana. Tongkat kayu diayunkeun ku salju kalana. Ngahanca kana batu sagede endog hayam, hiu pletak, wer, siu, duar, brak, dodok-dok, kubrak. Batu ngahanca kana tanggal kai di satukangan salju kalana. Tanggal kai langsung belah jadi dua bagian tuluy rubuh ka kenca jeung ka katuhu. Sanjaya ngagebeg reuas teu sangka lamun eta batu teh dialiran ku tanaga jero ngaliwatan tongkat kayu anu nyababkeun beulahna tangkal kai. Edan, kumaha lamun tarang jalma anu keuna ku eta batu? Hal anu nyieun Sanjaya kataji sarta ngarasa heran nyaeta kaayaan si Wanoja. Anu katempona lemah jeung cacat tapi nami bana ilmu anu lumayan luhur. Rubuhna tanggal kai nyieun hiji bayangan ngagejleng kaluar ti satukangan tanggal kai. Corelat kalayang jeleg. Eta bayangan teh nembongkeun wujudna. Eta jalma teh saurang lalaki. Beungeutna pikasieun buukna nu panjang teh dibeungkeut ku lawan beureum. Baju jeung celanana warnana hideung sakabehna. Dina kayan kitu, corelat blesat kalayang celek. Hiji bayangan beureum datang deui ka eta tempat. Kabeh ngalieuk ka eta bayangan. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuh. Samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep. Keheula. Areun heula yeuh tong wakatararungnya. Dede. Heugsa dipegat deui ku ibi. Yeuh samemeh raribut. Ieu teh geus wancina saur, mending oge salaur heula nya. Tah ibi mawa pais impun, kerecek tutut, yeuh beuleum peda tuh. Nya sambal namanya madok sambal tarasi. Bari jeung aya lalabon teng ya, kulub jengkol, kulub peuteuy tah. Surawung takoka komplit pokona mah. Sok geura ieu. Tah, ieu timelna. Hanet keneh pokona mah. Ini deh, borong bagus mananya bagus. Wah, harap pamirsa deuh bisa wijem ya. Bisar wendah cenah mun ka Jakarta mah. Duh. Ku norojolna bisar witi urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon lumaku Purwa bagian ke-127 cak urang teundeun heula di handelem sieum gesan sampeureun. Urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian nu salajengna enjing wengi upami teu aya halangan harungan. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya mancu satya ngadongkeun oge satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Satajan aki amit pungkur sapertos biasa pamiarsanya. Urang maosan heula pairan sareng absen nutos hadir di bagian 120 genep kamari. Aya sawe urang bukaan heula. Aya saha wae atuh pamirsa nya urang bukaan pairanana.
Tuh nya saha ieu teh atuh aya Teh Rusmiati Neng ti Soreangnya pemirsa. Pemirsa Mancomania Soreang Jelekong Mancoki semua atur nuhun. User FFFZ9UO Kang Asep Saipullah hadir di Bekasi seperti biasa. Amin atur nuhun pidoana. Teteh Nuraini Silvina Dewi dan Pasar Bali. Teh Eli Sumarni ti Ciwaruga. Manco Sanjaya mantep. Muantep ki saur Kang Lesmana Maulananya hen-hen ti Ujung Berung hadir atur nuhun. Ki beki dia beki rame ki anjakal sarwiti. Biasa cobi Kang hen-hen ti awal maos ngadangukeun nanya ti Jawara Gunung Galunggung, Jawara Pedang Dewa, Gandrung Sukma Sanjaya rame pisan. Tiasa di pilarian dina playlistnya. Kang Agus Muklis ti Bogor Manco, Tester Adelit anu Satya Satu Salamina hatur nuhun. Ki Master Kang Ode Mulyono ti Cimahi wilujeng manco deui salam ka sadayana der Kang Unda ka Panyawangan hatur nuhun pisan pidoana ti Jakarta Timur. Amin amin ya robbal alamin. Kitu oge Kang Jaya Sumpana ti Jakarta Timur hatur nuhun amin. Kang Dudi Wiguna, Kang Etobri ti Pasuruan Mancomania Sajati teh nya. Kang Wawan Setiawan. Ternyata ki jamate sakti geningan mohon matakna biasana tiap lalakon anu aya dina cariosan Jaya mah aya perana masing-masing gitu pemirsa. Jantan patula pataling kege sanes peran kosong atau napi peran tepuguhnya. Kang Topik Abadi Kircon Bandung, Kang Abrornya ti Keragilan Banten. Amin atur nuhun pidoana. Kang Nang Nurholis ti Tegal teras ngiringan manco atur nuhun. Kang Dadan Suryana ogenya ti Purwakarta mugi sehat ageng rezekina ki atur nuhun amin. Mama Andri Maulana Karawang ti Ukarna manco teras atur nuhun. Aya Garazu gening ki jamate saktinya ki duh teu nyangki abdi mah mohon sakti pokona Jawara oge teh Deih Leona aduh tegelutkeun ki jama sareng Bisarwiti di belakang panggung eta mah gelutna. Kang Prabu Arjuna hadir nyaksana turun Kang Rasim Haji moga turun jempolna bagus ieu mah bagus somantri nya di Garut. Kang Irfan Yudiana Nagari Raja Mandala Kang Ade Soekarnati Palihan Cianjur Cicadas Bandung Kang Ade mah nya. Tete Rokaya ti Cianjur dan nembenya atur nuhun ecengna. Telina Imut oge anu siap manco tras sarengan Aki ti Bandungna, Tendra Ramadhani ti Garutna, Teteh Tami Maliha ti Palihan Ciamis. Rahasia Pajri Naputri hatur nuhun ecengna bareureum Kang Didin Syarifudin nu gaduh Palembangnya tras Mancomania ti Tasikmalaya bari nyuruput kopi Kang Setia Budi teh di sarangan Teh Yulinda Belia sami di Palihan nya wargina Sanjaya di Galunggung tatangginya. Aya Mang Dadang Singaparna Galunggung hadir ki mudah-mudahan Aki Salamina aya dina kasehatan amin ya robbal alamin. Amin amin doa nu sami kanggo Mang Dadang nya. Aduh ieu pangarang gitunya sami naminangan ti Galunggung ya mah. Kang Wartono Sanukri ti Riau hadir. Teh Suliani oge nya atur nuhun jempolna ti jedahna. Kang Eka Nugraha begal alam akhirat hadir ki. Aduh Kang Eka Nugraha ya nami udarana seremnya begal alam akhirat. Musuhna Wiratama atunya. Bengkulu hadir ki wilujeng wengi hatur nuhun. User Iki 4NF Sodiktar Pamulang hadir. Oke aya Teteh Anita Parel anu calik salse dina jojodogna nya bari ngabeng-breng acuk ieu acuk lebaran gitu acuk bedug. Hatur nuhun kasadayanan parantos mampir nya dina kolom pairan atau nampi komentar anu palai diaoskeun oge di absen sareng anu palai salam-salam kindun-kindun salam-salam mangga tiasa dina pairan. Sakitu heula nu kapihatur panginten wengi ieu akina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag
hancur.